Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Osta Abdi Syanita Putri Lestari ti 11 IPS 3. Video abdi janten penyatet biantara. Abi Lestari Sarjani 11 IPS 3. Dia biadi pembuka biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu singkuring hormat Ibu Bapak Guru sareng sadaya rerencangan anu dipika cinta. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji singaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing nikmat ka urang sadayana sehingga urang tiasa ngumpul di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat serta salam mugia teras limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia yaumul akhir urang sadaya kenging syafaat ti anjeunna. Para hadirin anu dikesingkeun pika hormat, dina danget ayeuna singkuring bade ngadugikeun biantara sangat perkawis pergaulan bebas. Mugia biantara ieu tiasa aya manfaatna kangge urang sadayana. Para hadirin anu kusingkuring dipika hormat, dina danget ayeuna dina zaman tos caranggih geuning. Seueur rumaja urang nu lebet kana pergaulan bebas. Tangtos ieu teh kabar awon kangge urang sadayana. Naon ari pergaulan bebas teh? Nyaina pergaulan anu tos kaleuwih pisan teu paduli ngalanggar kana norma naon wae, bade norma agama atawa norma susila. Sadayana aturan teh dilanggar. Hal ieu teh salaresna tangtos jadi emotan ibu ramana, sok geura ayeuna seseueur pisan rumaja anu mabok-mabokan, judi, ngarokok, ngangge narkoba, zina sampai seueur parawan anu tos teu parawan deui. Malah kalah seueur anu hamil di luar nikah. Ieu teh mending ngahariwangkeun urang sadayana kamajuan malah tambah ngagampangkeun para rumaja ngalakukan hal anu teu sawajarna, malah mah dilarang pesan eta teh. Barudak rumaja ngalakukeun hal nu kalar itu faktorna seueur. Tiasa kusabab kubawa-bawa pangaruh ti rerencanganna, tiasa kusabab maranehanana teu ngahajakeun sangkan dipikahartos ku kolotna. Da meureun salama ieu kolotna hare-hare. Aya oge anu ngahajakeun da hoyong-hoyong teu sadar nyan efekna teh bahaya dina dirina. Tiasa oge kulantaran kurangna ilmu agama kitu ti danget ayeuna hayu urang leuwih parantos ka murang-kali urang sadayana saderek sadayana teu acan telat kangge urang ngadidik ku atikan agama sareng diragama kangge murang-kali leuwih dipikahartos deui. Pami tiasa mah urang teh janten rerencangan murang-kali ti tempat ngadu sagala kaseuselan manehna supados tiasa kakontrol ku urang. Tapi kade urang oge ulah terlalu ngawatesan teuing ngekang kana sagala kahoyong murang-kali keun bakatna sina berkembang urang mah ngaronjong ngadukung tur meratoskeun ti urang sapados teu kalaun jalur. Rupiah sakitu ti simkuring pikahartos dina biantara singget ieu pikalus pegawai bebas mugi aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.